Min amalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayakunu fil akhirati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Kersana ketua penyelenggara hormatin pribados pamirsa kasepuhan tegakantun hormatin pribados para alim ulama, para kiai, para ustad, ajengan sami hormatin pribados tegakantun aparatur pemerintah sami hormatin pribados. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat anu sami nambah hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Dipayun pribados sabada ngahaturkeun salam penghormatan tegakantun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantena dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasihkeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah netes aya di Kangjeng Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah ku barokah tina kesatuan sareng persatuan antawis para alim ulama, umaro, ketua pemuda-pemudi, bapak ibu hadirin wal hadirat, urang sadaya dina ieu wengi nuju dilungsuran hidayah taufik ku Allah Subhanahu wa taala. Wirehna urang sadaya parantos rarido manah tiasa nyundang waktos tina waktosna istirahat samentawis diganggu heula sakedap beh dituna urang sami-sami niatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu ngangeuper antawisan syukuran kana kanyaah kaduduh ti Allah taala anu syariatna ngaresmikeun masjid jami itu saatosna kidang dosan ayeuna parantos selesai itu disyukurkeun ka Allah taala. Naon margina sabab Allah ngadawuhkeun qudratullahi ijad wa qudratul abdi kasbun. Allah mersakeun hiji perkara tanpa sabab tiasa janten. Tapi upami jami ngagaduhan kahoyong dipasihan kemampuan ku Allah sebatas berjuang berusaha. Upami Allah teu ngijinan, upami Allah teu dilungsuran, teu ngalungsurkeun hidayah taufik, maka urang ngadamel masjid teh dugi ka kiamat oge moal rengsek. Jadi pada dasar hakikatna ieu teh kanyaah pitulung kaduduh hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Syariatna ku ayeuna kesemangatan warga terutami masalah masjid mah panginten anu mimpinna syariatna bahasa urang ayeuna mah disebat Bapak DKM itunya anu alhamdulillah saur kesana Pak Haji tadi ngobrol itu Bapak DKM teh anu tersepuh mah itu samantawis digentos kuno anom tapi ulah ngalepaskeun sepuhna naon margina margi anu anom mah kawarid ku kitab Alfiyah irfa bikanal mubtadas man wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar kitu cenah anu anom mah teh. Ari nafsu sareng kahoyong agung tapi kemampuan nol gitu ya. Logika udah gitu kan. Sepuh mah bundang banting ka Serang ka kebon nu aya dina emutan iwati ngemutan beas yeun teu kapeser. Eta sepuh bari jeung babak belur teh.
tapi anu pada melang sare ti isu tapi ka maghrib tapi ka subuh sare we hayangna motor kan aneh gitu nya lepat ente lepat emang hakna dirinya sanes ge budak mora tuh sanes ge nu aranom sanes ge pemuda-pemudi teh hayang motor-motor acan mah cuma orang sing tiasa ngemutan ieu nu hayang motor teh ramana atanapi putrana da eta maka upami anu aranom hayang motor digugu ku sepuhna nu lepat sepuhna itu saudara agama nah anu hayang anu ngora anu babak belum kolot salah alamat irfa bikanal mubtadas manual khobar kasumangetan sareng kahoyong nu aranom buktoskeun kutana keremajaan cobi tingalikeun keremajaan teh langkahna masih kene kuat emutanana terutami murang kali ayeuna mah sakolana laluhur maraosna oge laluhur itu buktoskeun eta fisik sareng ilmu teh sing tiasa mencapai kana kahoyongna itu saudara agama mah namanya eta disebut pemudi gitu. Tisae cek agama lamun pemuda gaduh kahoyong digugu ke sepuhna eta lepat alamat itu saya mah iya oke sami ya urang sadaya terutami warga di dieu ngadamel masjid sanes ngadamel panginten ieu mah ngarenovasi ngadang dosan anu alhamdulillah ku ayana pitulung Allah subhanahu wa ta'ala itu syukur anu ngadorongna malah sapalihna panginten diantawisna aya oge anu ngiring sae nya kurikina aya oge anu ngiring ku syariatna ngadamel kartu kakak dilebetna hoyong sami ngabingakeun naon kartu kakak teh dina bahasa agama mah disebut akekah eta teh akekah teh kartu kakak tawis sepuhna ngangken ka putra saur agami di mana urang gaduh putra teu acan diekahan maka teu ngarep-ngarep patepang jaga di poe kiamat gitu ekahan ai wajib mah teu barokahna ageung ekah mah benten sareng kurban sanes ngalepatkeun sanes ngawonkeun milehna upami akekah mah ageung barokahna upami kurban mah jelema sulit supaya teteh kabuna ku adi nah mah teh sulit ayeuna upami bapa gaduh istri hege ekah bapa nyalira maka jaga di poe kiamat moal direret ku panon sabelah sanajan pemajikan gitu mata kurban mah upami teu gaduh duaan mah mending bolai we karunya itu tapi upami akekah upami bapak ngaekahan putra begue aya dina rahmat Allah bakal manjing ka sawarga saur Allah ya walad udkhul fi maqami rahmati bahwal jannah hei barudak kayo geura asup ka sawarga budak nagen ka sawarga henteu mundur henteu ceuk alona ayeun make cicing wae hoream ka sawarga kami ngawaler ta putra urang Gusti abdi lahir ka alam dunya syariatna sanes kaluar tina bulahan batu tapi aya ibu anu ngandung aya bapa nu ngayuga pati-pati abdi dilebetkeun kana makom rahmat Gusti ka sawarga abdi mah hayang nyanak ibu Rama kitu ekah mah teh sajabiti nyalira teh ibu Rama ge kacanak mantap saur Allah tu balik ka Allah masar teangan inung bapa anjeun sanajan ibu Rama tos pengap-ngapan di neraka sanajan nepi ka dasar lapisan kalengit ka lapisan kagenep maka diterjunan kumurang kali nu diekahan dijahit ku putra urang ta eta eka teh nu mudah-mudahan itu anu sodako anu eka mudah-mudahan pala putra na sing janten putra anu soleh solihat eta keun ramana mah kaliwat nya
Yang penting putra nawe dan ngaikaan putra bapak nama muat biasa nyana putra kasawarga tapi putra ayah dina rahmat Allah maka putra baka biasa nyanak ibu ramana kasawarga beh itu nama nyaeta syafaat ti Allah nu diberikan ku Kangjeng Rasul kade dina bahasa agama mah dina bahasa Arab seueur anu majaji naon majaji teh kalimatun mustakmalatun fi ghairi ma wudiat lahu kalimat anu diaos umumna kitu tapi dilebetna sanes eta contoh misalnya duka di dieu mah da abdi ampun paralim ka para sepuhnya ka para alim ulama di dieu abdi teu kumawantun teu maksud ngalalangkunganan ampun paralim tapi tugas urang ya'muruna anil ma'rufi wa yanhauna anil munkar kamu urang mah ulah di mana ya'muru seten Allah da urang mah sanes Allah itu naon ya'muru teh marentah ti aya hukumna kamu urang ku arang piarang kitah ti aya itu teu wajar kamu urang nitah salat nitah puasa nitah zakat teu nyambung teh jeung ilmu Allah muka pernah ku abdi mah naon margina setiap wanita kudu sanggup jeung muruhanana amun ustad eta salat kata tangan sanggup muruhan jaga di kiamat itu upami Allah miwarang teh pantes siap muruhanana malam memenita ge Allah mah geus buru ceula ceuk Allah salat anjeun heug ngadeg tah sampean anak kami mere Allah mah miwarang salat ngadeg sampean tes masihan ti payun bisi kesah cenah ngadeg wayahna sok ruku mataku kami diberi lulus cangkeng ka hareup teu aya jalmi nu lulus ka tukang sabab Allah teu miwarang salat centang ka tukang mata keuras ka tukang mah jadi Allah mah memeh miwarang teh buruh mah tes di payun itu cek Allah sujud itu tah kami masihan mastakana itu asli cek Allah wayana sujud neangan we silah nama bener gitu nya tah silahna tinggal make Allah mah itu ayeuna upami urang ge kawanianan kana aturan Allah kita salat nek muruhan kunaon matak ya'muru di dieu eta mah Allah kanggo urang mah ulah di mana marentah di mana bakti ya'muruna anil ma'rufi umajak kanu ridho kanu hoyong kanu kersa yuk urang diajar ibadah nawisan wayan hauna anil munkar sanes nyaram kanu lepat teu kenging jelung jaram kanu lepat da urang mah teu gaduh neraka naon atuh wayan hauna anil munkar urang saling emutan anu ridho diemutan sabab hidayah taufik Allah nu kagungan 1000 kali adug-adugan urang tanpa hidayah taufik Allah maka eta jalma moal eling nepi ka kiamat oge eta ya'muruna anil ma'rufi wa yanhauna anil munkar umaja kanu sae kanu ridho kanu hoyong kanu kersa ngemutan kanu lepat kanu ridho diemutan aman Islam itu ulah disareng-sareng sifat kajalmian naon margina urang ayeuna aya di alam dunya dapat melaksung kurima dina sejarah asli nama Allah Ta'ala teh teu ngadamel jalmi di dunya henteu urang teh teu didamel di alam dunya apa nah cenah make teu didamel di alam dunya sabab saantaraning makhluk Allah teu aya nu pangmulya-mulyana mung jalmi-jalmina tingali jabatan ti Allah kahiji jabatan ti Allah Ta'ala teh hiji Rasul 2 Nabi 3 sahabat 4 tabi'in 5 sholihin 6 wali 7 ulama 8 malaikat jadi malaikat teh peringkat ke-8 di bawah ulama itu salapan jalmi sesa
muslimin muslimat. Yang bisa saja. Ya, tambah kosong alhamdulillah. Dah mah bener dibuat itu dibuat duyut jelema sesa. Jeung tibatan aman makalah kacau. Ya, seueur ulama tiadu ulamana. Seueur ustad togdak jeung ustadna. Kitu jelema panungtungan teh teh. Puguh jelema tos teh garaduh bapa tuh. Ngana mun dikaji kana ilmu tauhid ya masih alhamdulillah. Urang mah rasul tos teu aya, nabi teu aya, sahabat tabiin sholihin wali tos teu araya, kok masih keneh percanten kana agama Allah di dieu kaumulanana umat nabi. Matak saur Gusti Allah langsung ka Nabi Muhammad umat anjeun mah pang paneurina dilahirkeun ka alam dunya dipariksa nama bakal diheulakeun. Naon marigina cacakan ilmu teu puguh guruna oge masih keneh darek salat. Make kersa ngadamel masjid itu nya keneh deui sia jeung teu nama atuh urang nyanyeuna. Nya da ngadamel masjid teh lain muhlison ka sisieurna mah ngagugu nafsu we era ku lemur batur. Lemur batur geus aralus 2 tingkat manyan urang dendek. Kita wongkon, ya, dengan dalam masjid mah kakara masjid disebut Baitullah, Baitul Mukminin, tapi kudu muhlison. Itu jadi masjid kudu muhlison. Lumasian artosna teu kedah disuwunkeun, nu damelna teu kedah gogorowokan. Bapak ibu wajahna ayeuna mah urang bakti ngadamel masjid. Saya teh makruh digaweana ge jadi masjidna pincang moal pati leubeut eusina oge. Itu digorowok-gorowok moal hadir digorowok-gorowok makruh nya. Itu matak beda barokah jeung nu baheula sanajan ilmuna teh sabaraha. Teu aya baheula mah masjid agreng kieu. Itu ku awi we tihana awi anakna awi luhurna oge kentengna ge tara ku Jatiwangi. Itu bumi nanti baheula mah teu aya bumi nu ku Jatiwangi. Naon sababna sok ponok umur. Nu baheula mah kenteng ge ku awi. Awi teh dibeulah. Itu ditaplokeun nu hiji nang karak nu hiji nang ku disebat kenteng si Wahab. Itu moal apalin barudak ayeuna mah nya jeung ulah kapenak dewe. Hari ayeuna mah ngagarugu nafsu tanpa kajian. Matak jalmi kapungkur mah yuswana paranyang. Itu aya nu 700 tahun, 800 tahun, 800 tahun. Jadi maot teh wareg di alam dunya. Ieu mah 70 geus pake truk. Tatangga ge can kapapai kabeh kalah tahlil manten. Naon saatna hirup oge geus aya di astana. Itu sok kaji ke urang sadayana. Anu disebat astana makam dihanap taneuh digigir taneuh diarug ku taneuh eta makamnya. Cing gali ta bumi urang dihanap taneuh digigir ditemo ku taneuh kentengna taneuh. Berarti mah urang teh kaya-kaya astana. Berarti hirup urang teh geus aya di astana. Sok kali dan baheula mah ku si Wahab paranya ngomong. Si Wahab. Punten bila aya nami si Wahab sanes Wahab eta. Itu awi baheula. Ang cara baheula. Matak masjidna oge kapungkur mah pinuh. Barudak jarang nu karelem di bumi di masjid we. Baheula mah cacakan ku palupuh jeung melobatu mila mah henteu salat mah. Hese. Baheula ada alhamdulillah balik di masjid teh budug. Ka eta. Secara sejarah nu kapenah ku abdi Pak sategesna urang sadaya didamel ku Allah Ta'ala teh di dunya.
nah ai malaikat bawahan jalmi aya di sawarga, nah ai urang atasanana geuning di alam dunya. Aslina mah urang teh didamel teh di sawarga kapungkur teh. Aslina sadayana ge di sawarga. Mung kumargi dina dada jalmi aya sifat nu 8, amarah, loamah, sawiyah, mulhamah, rodiyah, kamilah jeung mutmainnah. Watakna pusingan, aralan, tupayaan, cegekan, guruhan, gede amal, goreng adat, eta sifat jelema. Muning teu kitu-kitu teuing. Jelema rahbatan muning. Ampun. Ya. Mata teh ahli-ahli kajian kana ilmu kitu. Jalma mah di mana tos bageur bakal leuwih ti sato, tapi lamun jalma tos edan bakal leuwih ti sato. Gitu. Dia di maya nu sohor sato ya. Anu ngagaduhan gelar sok edan mung hiji-hijina anjing. Sok aya anjing edan duka dirinya Pak. Tara aya ucing edan, tara aya sapi edan, tapi anjing edan. Entong ditingali edanna tapi akhlakna. Anjing anu edan teu pernah aya anjing edan maling motor. Nu edan komo saleh. Tapi lamun jalma geus edan geus teu ngari jelema-jelema edan. Iya kan? Itu. Mata sahabat ngaju ka Rasul. Gusti Rasul atuh nu ngaruksak anak urang mah meureun hawa nafsu we. Nya cek Rasul. Anek direkes lah tuh kalau supaya nafsu abdi teh dilaan. Sok cek Rasul ku kami dipangmantuankeun, dipangmentakeun ka Allah supaya nafsu anjeun dilaan. Anjing inget lamun nafsu anjeun dilaan sia ngicup ge moal katanagaan. Atuh kumaha cek Rasul. Ya, riweuh si anek riweuh teh karep. Itu cek Rasul. Ya, kumaha teh carana nafsu mah ilmu cek Rasul ngan pager ku ilmu jeung ku iman. Itu ulah ka mana supaya semangatna teh semangat kana arah anu dipikaridho ku Allah. Itu saur Rasul entong dilaan. Kumargi urang tepayaan tebetahan nuju aya di sawarga teh kapungkur sadayana ge unyukan ka Allah. Gusti abdi mah bade taat kana cariosan aki-aki ya. Cek Allah naonnya omongan aki maneh gitu. Cek aki-aki teh itu duka di dieu mah nya ujang nyai sing bisa hirup pinah cai pinah tampian. Sok aya bahasa eta hati-hati. Hati-hati kurang hidung teh nyang sarakeun urang ayeuna akibatna. Jadi cek hati-hati kudu bisa hirup pinah cai pinah tampian. Naon maksud maneh cek Allah nya age teh bade kaluar we ti sawarga manawi aya lokasi nu leuwih bungah tibatan sawarga. Cek Allah hiji ngan lamun gagal ulah nyalahkeun kami henteu da ieu mah karyang abdi. Lungsurlah ti sawarga urang teh ka mana lumpat minas sulbi wat taroib. Ngawitan dah lungsur ti sawarga sup kana tulang tongong bapa. Alimun nyalira mah jadi anteur 2 RW turun sup lebet kana tulang tongong bapa teh hiji pameget teh 100 pijalmieun. 100 jalmi teh matak anu aranom nu ti ajana rumah tanggi mah tarolah remaja mapahna sok rada dangah. Eta teh budak ora lempang dangah teh lain bedegong. Naon nu rek dipake bedegong? Dahar ti ibu ti Rama, kulem di bumi ibu Rama da teu mantuan nyieun. Boga motor meunang anyuk nu katempuhan mayar inung bapa. Naon budak mora nu rek dipake bedegong? Budak mora lempang dangah lain bedegong tapi berat ku pijelemaeun. Jadi berat ka tukang nama berat ku jelema ka tukang.
Allah nyaakeun lamun diantep kena moal bisa tungkul tepungkeunlah jodoh ku Allah Ta'ala itu. Pada dasar hakikatna ternyata gagal urang pindah ti sawarga suk kana tulang tongong bapa teh kalah eungap nyatu tulang tongong bapa teh aya nu sagede kulung bedug ukur sagede inung suku eta teh nu pangmontokna dilebetkan ku jalmi 100 nya eungap mata urang ngunjukkan ka Gusti geuning kieu nya salah maneh ku kami dituna di sawarga kalah hayang pindah ka dieu. Terus nek kumaha abdi mah hoyong ngalih deui we ngalih bahasa Sunda bahasa Arab nama maot jadi maot saesti aya bahasa Sunda nama maot teh tina ngalih tiap ngalih hirup urang teh sawarga hirup ngalih kana tulang tongong bapa eta ge hirup moal luncat kana patuangan ibu lamun teu hirup tah budak itu pan sok aya geuning para buat bapak anu soleh nah sok aya para buat bapak anu soleh ini Nabi Adam baheula Allah Ta'ala ngumpulkeun cai seuneu angin taneuh sarina dihijikeun ku Allah Ta'ala berbentuk jalmi sapertos urang kieu lain jelema tapi cangkangna terhirup Nabi Adam dan namanya ayah wujud cangkangna wungkul ngajerepeng di sawarga terus dipasihan jalmi ruh tea nyawa tea jelema pada hakikatna asupkeun ku Allah Ta'ala kana inung sukuna suk kana inung suku Nabi Adam matak Nabi Adam namanya kakerjetan ba kerjet inung sukuna adena teh ngeureuyeuh nyawana teh naik kana bitis itu nepi kana tuur matak sok aya anu kulem burungkut eta teh nyawana karek nepi kana tuur tina tuur naik deui gok kana parapatan itu tah aya dina parapatan sok di parapatan teh aya ramu tunggal namina si Soleh gitu jadi hoyong terang eta ramu tunggal teh namina si Soleh. Nah maka di ngaranan si Soleh nya tingalikeun deh. Di mana anu gaduhna kulem dengde kakatuhu dengde kakatuhu. Di mana dengde kakenjak milu ngaplek kakenjak matak namina si Soleh. Di ibu mah teh aya ke si Sulu. Matak nempo si Sulu masuk kahuruan wae. Gitu matak teu meunang gitu mang temong. Kada sing terang eta namina si Soleh gitu naik deui kana patuangan dugi kana mastaka itu matak galian arti kanggo abdi sabieun ti mimiti ti ngawitan abdi nyunyuhun sirah anu ieu ai teh nama dacan genti ti mimiti nyuhun sirah anu ieu dugi ka ayeuna abdi mah teu acan apal kana rupina jalmi itu can apal dia mah Pak kana rupina jalmi sareng moal aya nu apaleun kana rupina jalmi iwati Allah nu ngadamelna punten ieu ngaos tauhid sakedik nya da di dieu mah ulama unggul itu ngaji kolot istilahna jadi moal aya nu apaleun kana rupina jalmi iwati Allah nu ngadamelna ari ieu cenah nu halaladir di dieu kiai ulama ustaz jangan lebe RT jelema lain kitu hakikina bae teh abdi ngadu keyakinan upami anu potongan kieu nya bentuk-bentuk model kieu ya kasih mau balik lah sanajan ilmu na ngapak langit ibadah kawas malaikat potongan kieu mah moal dikasawargakeun asli itu aja jalma bentuk kieu di sok alus komo ibu-ibu mabuk anu kieu mah dikasawargakeun baturna digituna aki-aki yang kasawarga teh bukan cairna da mah aya ngurus itu aja di dia geus teu laku kumaha di ditu gitu ya awas ngaji tauhid ya mah ya ngaji kolot
sahatu ayeuna nu haladir yeuh nu katingali ku urang mah sanes jalma nah tapi cangkangna kulit daging urat urang sanes jalma tapi wadah jalmi di mana jalmi tos tebetakeun dina wadahna kaluar disebat maot tah jalmi manu kaluar matak di mana aya nu teu damang wales bade sakosieun sanajan ditungguan ku kiai ustad ajengan teu aya nu hafaleun iraha bijiana gitu. Nah eta jalma nu bakal kasalarga mah nu kalangkang geletek heuras mah malah jelema cangkangna mata cek Nabi wal asru qawiyun di mana asalna ieu cangkang jelema balikeun deui kana asalna jalmi tergantung kumaha keyakinan ngan rata-rata jalmi nyepengna sok hiji mata tong aneh lamun nu apal kana ilmuna opatanana henteu kudu jadi masalah da apa asalna kulit daging urat tulang teh asalna tina cai seuneu angin taneuh matak di mana tos teu aya jalmina tinggal cangkangna balikeun deui kana asalna kan mayoritas umum urang mah duka di dieu mah biasa nama lamun jalmi anu tos pupus sok di ruang duka di dieu sami berarti tiba heula nepi ka ayeuna teu aya peningkatan ilmu gitu. Anu cerdas mah diduru gitu eta cerdas jadi astana moal ngalegaan gitu mun sok diaruruskeun da ieu mah ningali ka makam teh aya nek lebaran aya nek hajat matak nu cerdas mah dibeuleum aceuna karunya dibeuleum mah entong janji karunya tingali heula nah ai dibeuleum karunya ai diidek teu sana pikir-pikir ayeuna urang ngali taneuh di makam damel astana dasa meter satenan eta mah sanes kamu mayit kamu nu ngaruangna bisi heureun da kamu mayit nama disoropake di saeutik asal nyelap gencet ku papan idek ongkoh ku tetangga mahnya karunya kitu namun karunya beres hektar mah atuh keur gapreh gitu komo minantu manu ngidekna yang kapuji ongkoh ke tetangga jeung engkle ongkoh ngidekna teh api-api cucurikan gitu dah ya kapuji coba tuh jangan batu mau boga minantu teh tapi kecemkeng gitu padahal di jero nama beda itu cuk minantu bari engkle nah ai abah di arep-arep ti bareco teh menikah karek hos gitu teh minantu matang dibawa ke astana panipuan unggul sinanya mbak teu merega itu diidek